Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 14 dari kelas 73 Bade menampilkan dongeng kelinci jeung kuyang. Zaman kapungkur aya kelinci anu tasohor kusabab sombong. Aya kuya anu sok dihina bodoh jeung lele. Kuya nantang si kelinci sombong ngadu lumpat. Sebenarnya kuya hubungan aya urusan jeung kelinci, tapi kuya ukur hayang mere pelajaran doang. Anu pinu percaya diri, si kelinci tujuan tantangan kuya. Kelinci pikir, sila aku bisa ngelakkan orang. Kuya anu lempangna lila. Pertandingan eta ngundang penasaran sesatuan anu sejen. Jeung hayang ningali si kuya ngelakkan kelinci. Sesatuan anu sejen ngadukung si kuya. Maranehna ge teresep ke kelinci. Pas tanding dimulai, kelinci tos lompat kenceng pisan, tos tebih tinggalkan si kuya. Si kuya menyerah. Kuya tetap usaha sekuat tenaga sahabat pakai umpan. Kusabab ngerasa kuya jauh keneh di tukang. Kelinci ngaledek bari jeung nyepelekeun kuya. Samangsa kelinci keur lomba, manehna malah sare. Pas urang, kelinci luas kusabab kuya tos nyampe di garis finish. Sasatuan kabeh ngobakja akhirna si kelinci balik jeung rasa era sorangan. Kusabab si kuya menang. Hatur nuhun, tos nyaksikan dongeng kelinci jeung